Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. A'udzu billahi minan nar wa min syarril kuffar wa min ghadabil jabbar. Al-izzatu lillah wa li rasulihi wa lil mu'minin. Wa la tusalli ala ahadim minhum mata abada wa la taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Shadaqallahul azim. Para sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, bahasan ayeuna materina bab janaiz, bab mulasara mayit, bab mulasara janazah. Jamakna janaiz, upami saurang janazah atanapi mayit. Tadi terus diaoskeun Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Omat aranjeun ulah nyolatan jalma munafik, jalma kafir. Omat ku aranjeun ulah disolatan, oge aranjeun ulah ngadoakeun di pakuburanana. Maranehanana maot dina kaayaan fasik. Nah, jadi urang ku Gusti Allah dilarang ulah nyolatan jalma kafir, jalma munafik, jalma fasik. Tapi sabalikna sakur-sakur jalma mukmin, jalma muslim ku urang ku disolatan lamun aranjeuna maot. Nah, ayeuna urang bahas supaya oge carana urang anu runut ya, nyusun. Urang nu kahiji di mana urang nungguan atanapi ngemitan jalma anu nuju sakarat. Tah urang diparentah dicontohan panaya tanda-tanda jalma anu nuju sakarat di antawisna lamun didateng gorokan
sok ngegerak ngorok di mana di lebetan di asupan cai oge di heuta moal lebet. Eta ciri nuju sakarat. Nah, jalma menuju sakarat di mana urang nungguan menuju sakarat da urang diparentah kudu ngatalkinan. Talkin hartina talkin teh magahan gitu. Jadi talkin teh magahan jalma anu hirup anu bade maot ju sakarat. Jadi talkin teh sanes magahan jalma anu tos maot. Tapi magahan hirup. Anu hirup maka nuping kene. Ai jalma geus maot mah komo geus di ruang kan moal nuping gitu. Jadi talkin, naon hartina talkinnya talkin teh magahan jalma anu nuju sakarat. Hadisna laqinu mautakum la ilaha illallah. Talkinan atana pipagahan ku aranjeun jalma anu bade maot menuju sakarat. Pagahanana ku kalimah la ilaha illallah. Mungkin bisa ngucapkeun ku lisanna atanapi lamun lisan tos teu bisa, jalma mukmin dina hatena bakal ngucapkeun la ilaha illallah. Tadi teh dina hadis deui sanesna di mana mukmin ngucapkeun la ilaha illallah daholal jannah bakal jadi ahli surga. Jadi anu nalkinan teh samisana nganterkeun ngajajabkeun ka surga gitu. Jadi penting teh. Nah, talkinan teh penting. Jadi si urang nungguan anu menuju sakarat kali tah. Eta tugas urang teh ngatalkinan gitu. Salajengna di mana tos maot da urang aya cara manual gitu. Nyanak cermin, nyanak kaca caketkeun kana lubang pangambungna. Lamun dina cermin teu aya uap maka eta tos maot. Dari jalma hirup mah bakal napas kan, tetap bernapas. Lamun tos teu aya dina cermina aya uap, dah berarti tos maot. Tong diadepkeun kana pangambungna tong diadepkeun. Mun diadepkeun pun aya cai. Dina pangambungna keringat. Tapi tong adep tapi caket gitu kana lubang pangambung. Jadi urang kudu riweuh-riweuh nyanak ngayakinkeun maot bicara ka rumah sakit. Jadi lambi deui nya. Gitu. Jadi cekak ku cara manual gitu. Oh ya tos ngaturkeun. Nah, di mana tos ngaturkeun sok doakeun. Allahumma ighfir lahu warfa darajatahu fil mahdiyyin wa sahlahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi wa hlubhu fi aqbihi. Kitu ngadoakeun ka jalma anu nembe maot gitu. Allahumma ighfir lahu ya Allah hampura anjeunna warfa darajatahu fil mahdiyyin. Ya Allah luhurkeun darajatna di antara jalma-jalma tos kenging hidayah. Waqsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi
ya Allah senangkeun bahagiakeun anjeunna di alam barzahna di alam kuburna wahlukhu fi aqbihi mugi ganti bisi kulawargana anu langkung sae kitu. Nah salajengna ibakan margi aya 4 perkara kalebetna fardu kifayah. Kahiji ngaibakar, kadua ngabungkusan, katilu nyolatan, kaopat ngubur. Ieu fardu kifayah. Fardu teh artina kewajiban, kifayah teh kecap tina kafah, artina cukup bisa diwakili ku sawareh jalma. Jadi ke jalma nu sejen anu teu bisa ngalaksanakeun teu dosa. Asal tos aya salah sawios anu ngalaksanakeun kana ieu 4 perkara. Kahiji ngamandian, urang teh kudu sing baris satiap keluarga. Tong nganol-nganol ustad ajengan lebih tiap keluarga kudu tariasa gitu. Da gampang lah gitu. Asal urang aya kahayang gitu. Tong nganol-nganol batur keluarga. Kahiji ngamandian. Kumaha urutan ngamandian. Nu kahiji bersihan heula kokotorna. Jadi palawangan hareup, palawangan tukang bersihan, diomehan, sing bersih ya. Gitu. Tur teu kedah diurut, dipencet-pencet, dikaluarkeun tina jero patuangan. Teu kedah gitu. Dan disebat najis mah anu tos aya di luar. Ini nu dilebet mah nu patuangan teh najis. Pan urang ieu salat. Urang pan di patuangan depan aya kotoran. Tapi teh najis teh dilebet gitu. Tah kitu mayit nya bersihan teh nu di luar. Nah, salajengna ngaibakan. Cara ngaibakan payunkeun heula anggota badan anu sok dianggap wudu. Jadi pemahaman kada lagi mayit di wuduan. Henteu mayit teu aya parentah di wuduan. Da wudu pan erek salat. Pan mayit moal salat. Parentahna teh kumaha ku arajeun anggota badan anu sok dianggap wudu. Jadi payunkeun heula teh raraina, masakana, pananganana, sampeanana. Jadi contohna lamun ngaibakan ku tiluan dirarayang we. Nu saurang raraina jeung masakana di kuramasan bersihan. Nusa urang ngabersihan pananganana, nusa urang ngabersihan sampeanana. Tah eta artina mayunkeun anggota badan anu sok dianggap wudu gitu. Nah salajengna mah ayeuna mah lantisan we dibanyur ku cai sing lantis. Terus we nganggo sabun di sabunan gitu. Tatos kitu mah dibanyur salantisna dugikeun ka bersih gitu. Sing bersih we sabun-sabun lagi, budah-budahna ge tos dugikeun ka sina teu aya gitu, bersih gitu. Terus nu terakhir dibanyur ku cai, caina tos nganggo kamper, tos nganggo kapur balus gitu nya. Jadi kade ulah lepat sesuai di parentahna dina hadisna
kapur barus teh dihijikeun jeung cai nyarek direros lah gitu loh sina lembut hasupkeun kana cai gitu misalna kana teko di baju sadayana tina mastaka dugikeun ka sampeanana sing lantis. Naon maksudna nganggo kapur barus? Eta teh kanggo ngabunuh baksil-baksil. Jadi lamun dikana caikeun pan rata gitu. Jadi sanes kana boekeun. Lamun dikana boekeun moal rata, moal sadayana badan ka kamperas gitu nya. Margi nganggo kamper nganggo kapur barus sanes maksudnya supaya seungit. Tapi eta teh keur ngahilangkeun baksil-baksil gitu. Kayak bisi tepak kan kan hirup gitu nya. Tah gitu cara ngaibakan teras saena di zaman keneh teh di tempat ngaibakan teh terus diadukan tuluy bagian-bagian orat nu pokok larangan itu terus dibunian di zaman keneh nganggo lancingan bade nganggo lancingan ngadamun heula lalancinganan bade lancingan terus aya gitu terus gadupan sok aya masalempak gitu lamun istri mah komo palebah dada terus kita di bunian gitu nya kamari ngadamun ngadada tina kain mah aya atawa da anu seueur pan gaduh sidi pada namanya gaduh pakaian dalaman anu gitu sehingga engke nalika dicana ka tempat engke ngabungkus jadi laranganana sarta lamun perempuan bagian dadana tos tertutup jadi orang nu pokona itu tos tertutup ulah dugikeun ka eta larangan eta bagian dada ka tempo umum gitu. Nah, teras dibungkus nyata nyadiakeun kain kapan tilu lamar gitu. Bungkus sing sae umumna memang pangsaena warna saha Rasulullah warna putih ari aya eta aya meunang ku kain teu warna putih oge ngan pangsae-saena kain kanggo jenazah teh warna putih gitu dipanteng bae pelebah masaka pelebah sampean supaya kenceng mayitnya ulah dugikeun ka dipangku ke nyunyet gitu sing kencang. Tuh gitu cara ngamandian, cara ngabungkus di sing kersak, sing barisa gitu ya keluarga. Nah salajengna nguburkeun kumaha cara nguburkeun teh gitu. Tah cara nguburkeun cara ngalebetkeun mayit ya. Itu sunnahna upami tempatna luasa ngalebetkeun mayit teh tina anu arah anu kena bakal dianggo sampean. Jadi mun urang mah di Indonesia ngasupkeun mayit teh ti paling kidul. Terus dilebetkeun teh masakana heula ditampi ku anu bagian di handap di lebet kubur. Ditampi masakana heula terus punggung, terus bagian bujur, terus bagian kaki. Pan rata-rata sok ngalebetkeun mayit itu belah kulon ya. Gitu. Tasaena sesuai di sunnah Rasulullah cara ngalebetkeun mayit teh di belah kidul gitu digolos koregeun gitu. Sambil mengucap bismillahi ala millati Rasulillah gitu. Ya. Ya, terus satia acan urang tadi urutanana tadi terus ngawitan
nyolatan mayit mah teu aya ruku teh sujud ya. Tapi takbir 4 kali takbir. Urang lamun jadi imam cara nyolatan mayun kana masakan itu ataupun urang salatna nyalira mayitna nya masakan ada belah kaler di urang Indonesia etana sampean belah tidur ulah dibalikeun sama aya nusuk dibalikeun tah iya itu salah tanya ke kepalana dibelah kidul. Jadi kepala itu belah kaler seperti oge bubur gitu. Masakan dibelah kaler gitu. Tah gitu imam tapi urang salat nyalira takbir kahiji Allahu Akbar baca Al-Fatihah Alhamdulillahirabbil alamin dugikeun ka ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terus takbir deui. Takbir kaduana maca sholawat sing lengkap maca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Takbir deui. Takbir anu katilu. Maca doa teh sing tamat. Ya urang sok loba doa anu saeutik kitu teu tamat. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa afihi wa anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu wa agsilhu bil ma'i wasalji wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daron khairum min darihi wa ahlan khairum min ahlihi wa adhilhul jannah wa qihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Ras takbir kaopat doa sing lengkap di gitu. Urang sok sakerenge sakedik tungtungna unggul di awalna keneh. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina wa dzakarina wa unsana. Allahumma man ahyaitahu minna fa ahyihi alal Islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudillana ba'dahu. Terus gitu mah assalamualaikum kabelah kanan terus kabelah kiri aya oge anu kabelah kanan wungkul. Itu eta sing saha jalma anu nyolatan mayit pahalana 1 kirot. 1 kirot teh sagede gunung Uhud. Bakatku gede-gedena pahala nyolatan mayit gitu. Jadi kedah darae bapak-bapak ibu-ibu oge nyolatan mayit pahalana gede bisa. Lajeng ngajajabkeun ka makbaro ka kuburan. Tapi lalaki we unggul. Jadi awewe mah teu kedah ka kuburan. Rasulullah nyarek ulah awewe ulah ngantirkeun dugikeun ka kuburan.
bahkan Umar bin Khattab makantos ngabentak gitu ulah gitu ya. Jadi ibu-ibu mah teu kedah ngiring ka kuburan ya lalaki mungkin bisa ngariweuhkeun deui komo salaki maot pamajikan milu ka kuburan riweuh ke kudu ngagotong deui gitu sabab awewe sok pingsan gitu lemah gitu ya. Nah, kita tadi atau sesebatkeun jadi carana ngasupkeun mayit eta carana ti beulah engke nu arahna bakal jadi sampean eta mun urang mah ti beulah kidul dimasakan heula teras dibaca ku anu di luhur anu nyangakeunana boh nu nampik ya maca bismillahi ala millati Rasulullah gitu. Nah, dugikeun ka teras di ruang dikubur. Nah, terakhir Rasulullah masihan contoh nalika Rasulullah nguburkeun sahabat nalika ngatutkeun anjeunna ngadeg sanes diu ngadeg di gigireun kuburan anjeunna nyarios istaghfiru li ahikum was'alu lahu tasbit fa innahu an yus'al. Rasulullah ngadawuh sok ku aranjeun ieu mayit teh janazah teh doakeun didoakeun supaya mudah-mudahan di janazah teh engke nalika ditakonan teh gitu panceg gitu tasbih ya panceg sebab setiap anu maot teh bakal ditakonan bakal dihisab kumaha ngadoakeunana sami we jeung tadi bacaan dina waktu salat Allahumma qillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa'akrim nuzulahu wa wasi' madhalahu dugikeun ka tamatna. Nahan ieu mayit awewe jeung lalaki ieu domirna saruakeun disaruakeun ge teu naon da contona ge disaruakeun sabab hari janazah teh disebut mayit da mayit mah muzakkar mayit muzakkar jadi rek awewe rek lalaki eta teh muzakkar ya itu mayitun teh eta teh isim muzakkar jadi teu dirobah ge teu naon teu dirobah ge teu nganggo Allahumma firlaha warhamha kitu oge gitu disamikeun ge da tos jadi mayit da lain ngadoakeun ka ngaranna tapi ngadoakeun kana mayit gitu nya ngarah teh hese gitu ngarah teh hese gitu sabab lamun hiji awewe Allahumma firlaha mun dua Allahumma lamun katilu guna ge pan hese tos we bisa disamikeun gitu. Nah, salajengna geuningan upamana urang sok di Indonesia urang sok nempo aya anu teu azan, aya nu azan di kuburan teh lalakonna di mana ieu azan. Di zamanna Rasulullah teh aya nya di Rasulullah teh kantos ngaazanan jalma anu maot di kuburan. Ngawitan aya teh kieu. Dina taun 1250 Masehi di Yaman ya. Aya hiji tokoh agama ngaranna Ali bin Husain. Ajeuna nganjurkeun mayit di kuburan teh di azanan. Jadi ieu urang teu terang nya bahwa anu teu ngalaksanakeun azan di kuburan
boh anu sok ngalaksanakeun azan di kuburan jadi terang kedudukanana. Jadi ieu teh contoh ti saha gitu. Tah ieu teh contona teh tina anjuran itunya tokoh agama di Yaman gitu. Tah tangtu lamun ku komunitas Quran Sunnah ieu tambahan ieu sok disebat bid'ah. Tapi lamun ku komunitas anu ngalaksanakeun disebutna bid'ah hasanah. Tapi bakal jadi bid'ah anu ngalaksanakeun azan oge ngan beda di tambahan jadi bid'ah hasanah. Kebae cenah alus da azan naon gorengna azan gitu. Enak salajengna saparantosna di ruang geuningan aya anu tos ngadoakeun mah langsung muli ya meninggalkan eta kuburan. Tapi pan aya deui anu cari ngampar samak misalnya tuluy magahan anu tos maot gitu. Ya di mana lalakonna gitu. Nah, ieu teh kieu dina zamana tabi'in. Tabi'in teh kan murid sahabat. Nalika Rasulullah tos ngantunkeun tos wafat, para sahabat oge tos wafat, tah di zamana tabi'in. Aya kajadian nyaeta ngurebkeun eta mayit sararea maruli gitu. Tah aya sakurang anu cicing dirinya ngaranna Domro gitu. Domro dirinya saparu sabatur teh araya. Nah, anjeunna magahan mayit. Ya fulan qul la ilaha illallah. Ya fulan qul rabbiyallah. Ya fulan qul Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya fulan qul dini dinullah. Jadi saha anu ngawitan talqin magahan jalma geus maot entos di ruang. Tah eta teh seorang tabi'in ngaranna Domro gitu. Salajengna taya aya imanu anu mid-in lokal gitu. Tahlilan. Tahlilan mah ieu mah mid-in lokal Indonesia. Jadi kieu di Jawa teh aya ngaran jalma Raden Rahmat. Raden Rahmat teh sok disebut Sunan Ampel. Yang aslinya mah anjeunna teh urang Vietnam datang ke Jawa. Nah, anjeunna anu ngamimitian jalma anu maot tuluy di tahlilan, di hajatan. Poe kahiji, poe katilu, poe katujuh, poe ka berarti ka 40, poe ka 100, poe ka 1000. Terus ka ditu nama ulang tahun haul satahun sakali di tahlilan deui, di hajatan deui. Tah ieu teh anu ngamimitianana teh nyaeta Raden Rahmat Sunan Ampel ti Jawa. Jadi we nyebar ka tatar Sunda gitu. Tah ieu mah moal aya di nagara nu sejen. Ieu mah buatan mid-in lokal. Tah urang kan nepikeun kairaha bae oge, pan kitu bakal tangtu komunitas ti bakal aya komunitas anu moal ngalaksanakeun tahlilan eta 7 hiji 3 7 40 100 1000 terus
tepung tahun da Rasul ge teu nyontoan tuh kan, tapi apakah terus aya ahkeun bae teu dicontohan ku Rasul ge kumargi da dicontohan ku Raden Rahmat ku Sunan Ampel. Jigana namikeun ka poe kiamat ge bakal anggar we bakal beda kitu tergantung komunitasna. Ta sakitu rupina bahasan tentang masalah bab mulasara mayit. Hatur nuhun, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.